Kopi asmara yang dahulu pernah membara. Asik. Aduh, kemananya ya? Alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria. Aduh anjing. Cucukan goblok. Dai kerbunga kieu mah naon wae genan geunah. Teka rasa nyeri genan. Nyalseh lah diuk meni ararindah kieu anjing. Meni tarariis, anu ngaganggu. Tenang hirup teh. Rongsok. Rongsok. Anjing teh kumaha ieu aing ngider ieu. Mini usan mereka jual rongsok acan ieu teh. Kemana ya aing yang ngampi duiteun? Kemana itu aing yang ngampi duiteun teh? Rongsok. Asmara yang dahulu pernah. Kenaon mang? Ini siga nu sarana kitu. Nya heuh atuh anjing. Hidup aing mah keur bahagia poe aya nama uan ngaganggu. Naon sia tadi atuh? Ceuk di mana? Urang geus ngider tapi can meunang itu euy. Atuh neangan ka ditu atuh sia teh ngider di dieu wae udah beak atuh di dieu mah we di ideran ku sia mah. Heuh siga nama kudu rada Jawa aing teh ngider ka ditu tuh ka Sumatera tuh sia teh. Heuh ieu teh aing rek ngider geura. Aduh, modal eueuh geura duit beak kumaha ya aing nya teuing teh kudu nanyakeun ka aing urusan maneh eta mah. Aing meni para rusing kieu. Pusing urusan maneh lain urusan aing. Nang derita lo eta mah, lain derita aing. Ieu teh meni para rusing kieu nya mang aduh. Kumaha aing mah teu pusing maneh wae unggul pusing mah da aing mah teu pusing. Kumaha ieu teh euy? Carana nginjem duit ka Mang Ade. Oh, Mang, urang bieu katalatahan. Kusaha? Ceuk si Mang nu di ditu ning. Saha? Saha teh ngaranna teh? Jiwong eta teh. Jiwong. Heeh. Naon? Nginjem duit cenah 200. Aduh. Nah sia datang kita nginjem duit 200 kumaha? Tadi teh pohopan urang katalatahan. Urang dari ka imahna, bari ngider. Terus teu bogaeun duit erek ngajual rongsok eueuh teu bogaeun. Panginjemkeun duit teh jung cenah butuh cenah nyebutna teh. Datang ujung nginjem duit atuh sia mah. Si Jumongna di mana? Di imahna panginjemkeun cenah ka Mang Ade Kipli. Sakedeung cenah. Nek jeung naon cenah duitna si kunyuk? Teh nyaho mun pangabutuh. Nah, ongko cek aing ngaganggu wae kana duit si kunyuk mah cek aing genan. Kewe cenah burit ka imahna. Nyebutna teh. Aya tapi si kunyukna? Aya. Duitna mah ayeuna. Butuhna kurang dianterkeun. Emang ditanda ka maneh? Heuh, ka urang naha. Bener ieu teh? Ih, bener namanya orang bohong. Tingali ya bebengetan tuh. Aing teu percaya bebengetan ku sia mah. Bunga juga bruk kitu we genan. Ngece. Guat sabaraha? 200 cenah. Sia masuk ngaganggu wae kesenangan batur atuh aing teh keur senang-senang. Duit teh jeung duit teh tong diarinjem teh. Aing mah teu nginjem duit. Ieu mah dititah tah. Ka aing lagi ka saya. Kasih jiwong teh urang gidikeun ieu duitna ayeuna. Bener ieu teh? Heueuh. Awas ku aing mun bohong sia punya ku. Mah bohong urang mah lah. Justru gini lah. Rujit anjing. Rongsok. Gak gue kesenangan batur. Aing teh keur bahagia hari ini teh. Kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di sana. Aya cek aing ge. Menang rongsok, menang duit. Kumaha we milik macik aing carana teh. Cuman garelut gitu. Lah, sabodo amat garelut mah. Rongsok. Tapi aya di dewe kesel ieu teh aya batur mah. Ka mana nya? Ulen we heula ka hareup neangan si perbuso sugan aya. Anjing si Ucup teh bener hanteu nya si kunyuk si Jiwong nyebutkeun nginjem duit teh. Tapi lewatnya lewat si Ucup geuningan. Wah ngadeo mah kitu si Ucup ka aing. Aing sampeurkeun we kitu si Jiwongna. Nah aing padu mimikeun duit teh nya. Anjing teh. Hei! Sedang apa kau Perguso? Tolong nyanyikan lagu untukku. Aku kesal sekali. Dari tadi aku nyariin kamu tidak ada. Ternyata kamu di sini ya. Anda cantik sekali hari ini. Makasih. Tolong nyanyikan lagu untukku dong. Lagu apa? Lagu apa ya? Camelia. Oke. Ho pula. Napa si Jiwong tuh? Si Jiwong. Apa? Emang nanya naon sih? Aing bawa kadeo ke si Ucup gitu nya. Masalahnya naon teu apal pan aing. Si Ucup teh tadi teh panggih jeung uing nyebutkeun naik pinjam duit cenah si Jiwong tapi nita si Ucup.
Minjem duit ka Wing. Si Jiwong butuhan duit. Heeh, kita kasih Ucup. Kita kasih Ucup. Minjem ka Wing. Tapi diberek. Diberek wae. Sabaraha? 200. Lah bener meureun sugan. Bener kitu nya. Sugan eta ge. Yang wae ngeula gitu ka imah nanya. Jelas kedengeran kamen ya. Nyanyi wae heula atuh sabedeung lah. Kamelia, 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 Kamelia. Hidupmu, matiku, matimu, juga kematianku. Sekat, Mang Nur. Rizal, suara ini tuh bagus sekali. Iya dong. Kenapa Anda nggak ikutan itu kontes apa itu? Aku ini tuh jebolan. Jebolan. Kontes dangdut Indonesia. Anda tahu itu, ha? Lanjutkan dong. Hah? Rapnya ya? Iya. Rapnya ya? Oh, sungguh takkan ku biarkan yang berani menjamamu. Kan ku pertaruhkan jiwa ragaku. Ku tak rela orang lain bila menyentuh tubuhmu, karena engkau lah suka dukaku. Stop. Kenapa? Sepertinya aku tidak enak ini. Tidak enak pikirannya? Iya, duit aku 200 ini di si Ucup. Waing samperkeun we kitunya. Jumlah sampai ratu lah bisa tepara ruguh. Samperkeun si Jiwong waing heula. Gawe nya, Mang. Hei. Kadang sekadang. Di wae. Udah cabatan. Aing geuna. Tungtung teh ieu mah. Nu hiji nginjem duit, nu hiji minta uduh dah. Kira ge sabatang Kop lah kabeh we geunang kejenteng mah kop. Nuhunnya enak sekali ini Aku balik lagi dulu aja lah. Kenapa Anda balik lagi? Panas sekali itu matahari. Aku Kenapa? takut hitam kulitku. Nanti aku hitam, gak mau aku. Anda kan sudah hitam itu. Enggak dong, hitaman kamu dong itu. Iyalah, aku kan hitam manis. Mau di rokona bakena ieu mah rokona. Sudah dibikin ke aing. Gua duit, teman tadi duit tadi bawa ku si Ucup lah 200. 200. Kumahanya ieu teh? Ai karena euy. Ulin we kitu nya. Gana emang nur yang skip le. Nyanyi lagi dong. Iya dong. Aku lagi galau hati. Kenapa? Gak usah galau-galau Anda. Sesaknya lepas di dadaku. Duit aing ditemukan. Alhamdulillah. Bong, Cepet. Bayar ka aing sih kana mah. panjang mana ya? Ai siang nginjem duit enggak aing minta si Ucup jeung naon? Bayar naon sa anu nginjem duit. Sok bohong. Cih, Pamali. Aing mah teu panggil jeung si Ucup. Apaan tadi si Ucup panggil jeung aing tadi nyebutkeun nginjem duit si Jiwong cenah 200. Duit tadi bawa ku si Ucup. Aing mah singnya teu papanggil jeung si Ucup aing mah. Aing teh keur sorangan. Panggil jeung si Ucup. Panggil jeung si Ucup, cek si Ucup teh cenah nyebutkeun Mang Ade, nginjem duit si Jiwong cenah 200.000. Minta si Ucup. Minta si Ucup cenah. Aing Mang Jiwong rumah satu. Aing mah teu papanggil acan jeung si Ucup nagenan. Aslina. Asli urang mah. Wah, si Ucup anjing. Si Ucup anjir. Sing bener ya? Aing mah bener. Siapa mah sok bohong kehet. Sing bener. Aing mah sing sok mentagenan aing bener mah bener mun teu henteu aing mah. Bener Mang Jiwong bener si Bener Ucup. teh ieu. Si Ucup cek. Bener sia teu nginjem. Hanteu, Yang kerokna si Ucup ya Si memang ada. Ucup ya mah biang kerokna anjing, ku aing susul ku aing ge cara susul lah ka aing geus mah. Kemana nyusulna kunya pasti keur ngidar ieu mah. Wancik mah keur ngider sok tuh udah jauh anjing ka Randegan mau ngider nake wancik ieu mah. Ku aing susul ayeuna lah. Aing balikna sok jam sabaraha susuk. Sakedeung deui balik. Sakedeung deui balik. Sakedeung deui balik. Ek di daguan di dia apa ek di tangan ieu teh? Tangan ku Aing aing geus geremet ya. cicing sama urusan aing ieu mah. Aing ge pan geus dipitnas ya mah. Rongsok. Pertemuan yang kuimpikan. Anda jangan langsung suarakan dulu lah nadanya. Yang mana nadanya itu? Ini Pak Guru. Yang ini apa namanya? Asik. Yang mana ya? Bapak, aing ngerti kana duit itu euy. Mana si Ucup nak ka mana nya? Rongsok. Si Ucup anjing tuh. Si Ucup. Ucup tuh. Ucup! Puro! Sudah tangke! Ucup!
Ucup! Anjing, si Ucup umpat na gancang-gancang ting anjing jika puyuh. Ucup! Untung si Kuya euy. Rupang na laun pisan. Tiga sireum. Anjing nggak duit. Ada kan duit aing kunyuk. Aduh anjing enggak. Kunyuk awas ya ku aing Ucup. Awas ya ku aing dolokeun anjing mun pangi ku aing. Karungan sia ku aing. Aing capek. Tuh aing balik dewe ya. Kemana sih ada lali-lali teuing euy? Oh eta tah. Capek mah. Benang, aya si Ucup. Anjing. Kencang-kencang ting lompatnya juga puyuh si kunyuk. Kumaha ka Jaga udag. Ante, Oh ngapain teu kuat. kumaha eta duit? Nyawa. Nasibna duit kumaha eta? Nyawa. Ku aing tang we ka imana lah. Pusing aing. Abdi teang ke mana? Si Jiwang mana? Mantap dia. Aduh. Mau buaya sekongkol gitu jeung si kunyuk ya. Nyawa tah aing teh apa? Aing curiga ieu cara namanya. Moal meureun sugan lah Mang Jiwong mah da jalma waras ih caprak. Tolong nyanyikan saja lagu untukku. Katanya Anda lagi capek ah. Ya, aku mau dihibur sama Anda. Tapi Lagu apa? aku nggak mau nyanyi. Oh, oke, Anda siap. saja yang nyanyi ya. Lai lai lai.